Sampurasun para wargi panis manah di mana we ayana mugia urang sadaya aya dina ginulur karahayuan ginanjar kasalamatan nusumpingna ti Gusti. Panis manah danget ayeuna nyandak jejernya eta sanes kuda perang anu nyalametkeun dumasar kana buku panglenyepan wasiat YKB basa Sunda. Nanging sateu acana hayu urang nanada heula nyuhunkeun pitulung Roh Suci hayu urang ngadua. Gusti Allah Rama nyuhunkeun Roh Suci anu mukakeun pikiran abdi sangkantiasa ngartos oge ngalarapkeun pangandika Gusti ngalangkungan paniismana. Amin. Para wargi, tos janten ilahar hal anu biasa upami urang aya dina kaayaan kalempohan, boh kalempohan ekonomi, boh kalempohan jasmani, urang sok ngandalkeun kakiatan nyalira atanapi kakiatan manusia. Sapertos aya soldadu di zaman baheula tentara anu ngaraos teuneng ludeung. Margi anjeunna soldadu ieu tentara ieu ngagaduhan kuda perang anu kuat. Seueur jalma di zaman kiwari anu ngaraos lugina, nyaman, kumargi ngagaduhan kandaraan atanapi bekingan anu janten andelan. Aya waktosna Gusti Pangeran ngawidian andelan eta teh teu mangpaat alias rungkad. Sangkan urang tiasa sadar yen kakiatan anu sajati mah sumpingna sanes ti kakiatan nyalira atanapi ti manusia. Tapi sajatina sumpingna ti Gusti ku anjeun. Hal ieu dicutat dina kitab Jabur pasal 33 ayat anu ka-17 anu kieu unggelna. Kuda perang moal matak unggul perang najan gede tanagana moal matak nyalametkeun. Para wargi anu nyerat kitab Jabur ieu ngajentrekeun yen bangsa anu dibarakahan nyaeta bangsa anu dipilih ku Allah anu janten milikna. Nanging anjeunna oge ngilingkeun ngemutkeun yen kuda perang teh mung sakadar harapan hungkul, tiasa janten harapan palsu dina ngudag eta kasalamatan. Anjeunna nandeskeun yen kuda perang moal tiasa ngalepaskeun tina bahaya peperangan. Dina konteks zamana kuda perang mangripikeun simbol kekuatan militer oge strategi. Nanging pikeun Allah Rama menang dina perang teu gumantung kana alat anu disiapkeun ku manusia. Nanging kersaning Allah nyalira pikeun manusia anu kumaha ku Allah nyalira. Margi aranjeunna estuning ajrih kamantena sapertos dina kasaksian dina kitab Jabur ieu. Manusia tiasa kagoda ku pangbibitadunya anu ngandelkeun kuda-kuda perang zaman kiwari sapertos hartos harta dunya barana bro di juru bro di panto malaya di tengah imah atanapi jabatan atanapi relasi anu jadi backing atanapi jadi tameng. Nah Gusti masih janten harapan anu utama atanapi mung janten cadangan nalika sadaya usaha gagah. Para wargi urang sadaya kedah diajar ngalepaskeun anu jadi andalan manusia. Sapertos tadi harta dunya barana, artos, jabatan yang sajaban. Sanes hartosna janten pasif sanes. Atanapi teu aya usaha sanes deui. Nanging sabalikna urang kedah sadar mung welas asih Gusti Pangeran anu maparin kasalamatan sajati pikeun urang. Anjeunna uning ngapisan saha bae jalma anu sagemblengna ngandelkeun harepan kana kawasan. Nya ka aranjeunna pisan Gusti Pangeran mintonkeun kawasana ngebrehkeun welas asihna jeung panyalindunganana. Amin. Kawargi hayu urang ngadua. Gusti Allah Rama leres pisan Gusti mung anjeun sumber kakiatan, sumber jawaban solusi dina kehidupan abdi. Hapunten abdi salami ieu masih keneh ngandalkeun kekuatan nyalira, ngandalkeun kekuatan manusia. Margi kitu nyuhunkeun Roh Suci Roh pitulung anu baris karangan abdi. Amin.
Para wargi, ayeuna waktosna para wargi kanggo tiasa komen, nge-share, dibagi-bagi ieu berkah sangkan urang silih yakin nami Gusti dimuliakeun. Paniis manah tiasa janten berkat kanggo urang sadaya. Cak rampes, atur nuhun, rahayu.